Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi saum urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Siruyung Kawu Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka sangkaanana pasuta teh yen teh tela ieu jelema teh lain jalma bener. Bisa jadi memang culik nusok biasa ngolo-ngolo budak. Anu saterusna dibawa minggat pikeun dijieun parepeh. Mangkaning aya bejana cenah di Cileunca Pangalengan aya nu keur lakon gawe nu rohaka naker. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kicila daguan heula pasuta ngagorowok. Teu kira-kira si Aki teh ngaranjugna sangkaanana geus pasti aya nu nyusul. Rikat manehna Malik ari bre teh hiji jalma nu umurna sahandapeun manehanana ngudag bari mawa kecrik dina tak-takna. Tembong bajuna baraseuh geus cop we ka judi. Yen ieu jalma teh lain kolotna ieu budak anu ngahaja nyusul-nyusul. Tapi tang tu urang dieu nu mentas ngecrik. Komo mun dihubungkeun jeung lebah dinya teh aya situ sangkaanana teh beuki nganelan. Aya naon? Si Aki teh nanya. Tapi sikepna mah sayaga bisi ieu jalma nu anyar datang teh aya maksudna nu teu dipikahayang. Rek dibawa ka mana eta budak teh? Pasuta kalah Malik nanya. Oge sikepna teu tinggal ti ati-ati. Leun katuhuna geus mimiti ngaragamang kana kecerikna. Da lain incuan di ka ieu teh. Si Aki saolah-olah ngayakinkeun sangkaanana. Ya tapi oge lain incuan di ka. Pasuta nembalan keren. Oge maksudna teu beda we ti si Aki. Memang rek naon maksud Andika? Ulah pipilueun kana maksud batur. Ari lain ngahaja mah rek nean gara-gara. Si Aki morongos nembongkeun gos Pinukawani. Lain pipilueun. Ngan eta budak kadieukeun. Pasuta oge nembongkeun lelewa taya kagimir. Gampang siahnya capek teh. Abong kena letah tetulangan. Si Aki bari ngahiuk nimpungkeun pereupna. Leungeun nu sabala deui mah pageuh nyekelan wijana nu teu oleh teterjelan. Mun tulangan mah deuleu. Moal bisa ngucap. Pasuta rikat jingkrak. Heu kapro teh ngepretkeun leungeunna kana beungeut si Aki dina gaya gurame ngabintih. Tacan wadian ngagunakeun kecerikna lantaran paur bisikeunna kana sirah budak. Aduh,
Bener si teh rek ngalakianan ha. Si Aki ngadang heak. Peres oge kipratanana ki musuh teh karasana. Sakitu maka kara ulin bolon deuleu. Pasuta jingkrak deui lantaran perep musuhna geus ngadius kana carehamna. Hiu. Jurus ciptaan Pasuta pribadi dina gerakan nugar lemah, nyuruntul rek nobros iga burung. Males narajang ki musuh nu tadi rek ngahakan carehamna. Si Aki ngan ukur bisa nyangigirkeun awakna, bari satekah polah rek meupuh pigeurang lawan. Tacan bisaeun mere perlawanan nu sabenerna lantaran kagok ku budak nu keur diakod anu ngajadikeun kaku kana gerakanana. Sabalikna Pasuta mah sama menapisan ngayakeun panarajangna. Sanajan bari ati-ati bisi keuna ka budak anu keur diakod kudu jadi lawana. Ya sababna nu matak manehna teu gana-gana ngagunakeun kecerikna. Dalamun seuk teras ka budak mah. Tadi oge ieu jelema teh meureun ku manehna teh geus dirungkup. Tapi puguh eta jalma teh dina urusan bitotama mah memangna teu bisa dianggap enteng. Cacakan bari kagok. Gerakanana teh kacida lingasna. Oge tenggelanana piraku teh hebat mun keuna mah. Karasa dina huak hiukna nimbulkeun angin. Anu antukna daek teu daek kapaksa Pasuta meres tanaga pikeun ngaragrakeun nu jadi lawana. Waktu si Aki nakis panarajang musuhna anu saterusna dituluykeun ku gerakan rek nyatok gado. Pasuta ngalegot dina gerakan belut ngaborengkal disusul ku gerakan sepat ngejat bari ngipratkeun deui ramo-ramona dina gerakan gurame ngabintih. Anu tumrapna ka si Aki kacida ripuhna jeung kaweurna nyang hareupan musuh nu kacida matak liurna. Sanajan satekah polah manehna teh nyingkahan panarajang, tapi teu burung beungeutna kabeunangan deui. Waktu manehna ngadang heak teu katiten beureut musuhna nu diwangun ku gerakan nugar lemah geus ngecedak manten nyayang kana huluanganna. Nu antukna si Aki ngajengkang teu bisa ngukuhan kuda-kudana. Hiji kasempetan nu kacida hadena pikeun Pasuta sakilat manehna runcat ngarawel wijana dina gerakan manuk besi nyamber anak lauk. Anu saterusna ngajejek dadana si Aki. Atuh teu pindo gawe. Si Aki teh ngageblag nangkarak bengkang. Wijana geus eueuh tina tonggongna. Salamet geus bisa ditewak ku Pasuta. Sok we ditunda di sisi. Lain deui nafsuna si Aki. Jaba ti nyeri teh budak karebut ku musuh. Tapi ayeuna mah ngarasa hampang himping teh kakagok. Teu ngalobakeun polah deui sabrut we. Manehna raja ngirimkeun peureupna anu bangbaraan. Angin sameuranana geus miheulaan ngahiuk kana beungeut Pasuta. Pasuta rikat jingkrak dina gerakan bajing luncat. Kituna teh bari ngepret leungeun musuh. Bari leungeun kencana nu dua ramona geus meber sakilat ngajorelat dina gerakan caledi noktrok pikeun ngagorok genggerong. Lain deui si Aki ngaranjugna genggerong nungan hiji-hijina teh hayo make rek dikoromeo. Teu micen tempo rikat manehna ngejat ka tukang ngagilirkeun badana bari narik leungeun anu saterusna ngarawel leungeun kenca nu jadi musuhna. Sakilat nyentok Pasuta tijong jolong. Tapi samemeh musuhna neruskeun panarajang ku gerakan mepeg punuk. Pasuta sakilat geus bisa ngawasa dirina anu satuluyna ngawangun gerakan jeler kasaatan. Kecerikna anu cetata dipage nyampai dina tak-takna. Kalawan teu katiten kudu jadi musuhna ngadadak ngalayang ngababu kana huluna arek jedak rek galeong we. Si Aki ayeuna mah anu rek ragrag yeuk deui kecerik teh malik jedak deui ngahancak kana beuheung koleang bebeut we. Si Aki ti bebeut kawasna bae Pasuta teh can ngarasa puas atawa memangna moal dikagok-kagok. Musuhna teh
rek terus we diringkus. Teu ngalobokeun dimikir, rup we si Aki teh dirungkup ku kecerikna, teu beda we tinggal heurap lauk disusukan. Mun jalma sejen mah geus tangtu moal aya dayana dirungkup teh. Keur mah kecerikna oge lain samanea. Nyieuna katutbahana disaluyukeun jeung kabutuhan. Lantaran sajabana tipikeun ngalak lauk teh oge diancokeun pikeun ngabela diri, bisi digunakeun sebagai pakarang nu teu kurang-kurang ampuhna. Tapi puguh oge si Aki mah sigana bae manehna teh aki-aki 7 mulud. Tapi kakuatanna mah boh jasmani, boh rohanina estuning teu bisa dihina basa. Sakilat manehna ngaborengkal, ngagedogkeun awakna bari terus luncat. Akibatna hebat oge. Bedas nu narik sarta bedas nu ngejat. Antukna kecerik naon teh anu memangna senjata tuturunan ti karupun. Nepi ka bedah ngang karawak geus moal bisa digunakeun deui. Waduh, kurang ajar sia. Pasuta teu kira-kira ambekna. Bareng kabireungeuh kecerikna ruksak. Buru-buru we ditarik. Sakali narik terus we ngubeng diluhureun sirahna. Sayaga pikeun ngahantem musuhna nu gerakanana nuduhkeun rek nyamar di budakna anu harita keur diuk di sisi nempokeun nu ngadu tanaga. Kajariankeun atuh kecerik itu mah. Hayo kaluarkeun deui boga pangarang naon sia teh ha? Si Aki nangtang satengah ngeyehkeun. Alah, montong loba bacos sia setan. Pasuta bari ngahiukeun kecerikna rek nyabet beheung. Sanajan bener geus dobol, tapi ari timahna mah dipake nimpuk beheung mah masih keneh sanggupeun. Kalieu ku si Aki oge geus cukup bisa diteguh. Nu matak manehanana henteu nganggap enteng. Sakilat manehna luncat brai we. Bari dibarengan ku nyabut bedogna anu perahna mangrupakeun hulu orai. Bret. Bedog si Aki mapag kecerik nu keur ngalayang beunang tengahna pisan. Kelang bae. Saguyung jungjunanana macleng tina awak kecerik. Anu pikeun pasuta mah kacida mata ngaranjugna. Pakarang andalanana ayeuna mah moal bisa digunakeun deui. Cek aing oge neangan deui pakarang anu ampuh. Arek kumaha si ayeuna? Si Aki ngagakak sarta sikepna pinuh ku ancaman. Rumeh ayeuna mah musuhna teh geus lemor. Hayang salamet atawa hayang modar? Teu daek masarakeun budak ngandung harti sia hayang dikirim ka neraka. Tapi lamun sia lebar keneh ku nyawa, kadieu geun budak. Tong ngaganggu ka aing. Si Aki nyarita deui, bedogna ngubeng dihareupeun dadana mangrupa gulungan cahaya nu nutup sakujur badana tina panarajang lawan. Pasuta tembong gugup. Sanajan bener manehna teh dina perkara ulin mah beunang disebutkeun moyan oge. Kaitung saehuna di kampung Gadog zaman harita mah. Tapi yang hareupan gerakan musuh anu sakieu hebatna. Manehna ngarasa kedar oge. Katambah deui geus teu nyekel pakarang. Hiji-hijina pakarang nu dianggap andalanana nyaeta kecerikna. Kapan geus teu bisa digunakeun deui? Moal oge bisa digunakeun pikeun nandingan senjata musuh anu gerakanana kacida anehna. Saumur nyunyuhun hulu kakara manehna nempo ayeuna. Manehna bari unur-unuran teh panonna mah bari rutret kawijana. Hatena panteng hayang nulungan supaya ulah nepi ka karbut deui. Wawanen sanajan masih keneh tacan regrog, tapi wosen rumasa geus katitih teu bisa ngungkulan nu jadi lawana. Sajroning mundur teh pikiranana mah terus we ngubeng kudu kumaha ngakalanana. Ayo geura jawab.
rek terus ngalawan atau rek masrahkeun budak. Si Aki terus ngadesek. Bedogna rada dikenoran gerakanana. Lantaran katempo musuhna teh siga nu ham-ham. Hitung-hitung mereka sempetan pikeun mikir. Lompat ujang. Pasuta ngagorowok. Kalawang we, kecrik nungan karisa potong teh dipake ngarungkup bedogna si Aki. Dong. Manehna luncat. Bari nyambar wijana. Dedag-dag we lumpat. Bari manggul budak. Nu saeutik oge henteu nanduk. Lantaran geus kajudi yen ieu jalma teh maksudna bener-bener rek nulungan ka manehanana. Kurang ajar sia. Nya bener sia teh hayang modar. Si Aki nafsuna beuki nguwung-nguwung. Jeung we. Manehna oge luncat ngudag musuhna. Nu jalana kukurubutan dina rungkun nu paselang jeung tangkal wawalinian. Memang lompatna teu bisa kebat lantaran loba hahalang. Tapi ku pasuta geus diijir kalawan asak. Yen musuhna oge moal bisa ngudag samemena. Manehna onaman nyaho seluk-belukna da puguh di kanang sorangan. Lantaran lamun make jalan biasa geus tangtu manehna bakal kaudag. Mangka-mangka kapan teu lengoh. Moal budak nu umurna kurang leuwih 7 tahun teh lain hampang-hampang babawaan. Gorobas. Pasuta terus nengah ngahaja mikeun salasah pikeun nyasabkeun nu jadi musuhna. Ngararet heula ka tukang. Katampo si Aki oge keur kukurusukan ngudag bangun heseunaker. Bedogna boborelakan kasorot ku cahaya panon poe anu geus maju ngulon. Ubat mabit ngadekan dahan-dahan saliara nu ngahalangan. Karawak pasuta ngarau taneuh cepel sajewol. Belawar we dibaledogkeun ka hareup. Sering manehna mah terus dongko ngintip polahna si Aki. Katempo musuhna teh ngalieu kana lebah taneuh murag. Geus kitu. Ketayap. Pasuta mengkol genca. Maksudna motong jalan muru ka tempat tadi. Jalan jajahan anu berasna ka lembur. Lompat ka mana oge, moal burung diudag sia setan. Kadenge musuhna ngagorowok. Oge kadenge kukucuprakan nyorang cai anu nguyumbang. Mangrupa babalongan. Rarembes tina situ. Taksiran. Bakating kukus hayang geureun hewak udaganana. Lompatna teh geus teu milih deui tincakeun sagabresna we. Pasuta ngarandeg megeg ambekan. Ngajaga bisi kadengeun. Bari ngadepong manehna ngawaseun ka mana lompatna si Aki. Tetela lompatna teh terus ka hareup katipu ku akalna pasuta. Nu dituju teh urut ngagorobasna taneuh anu tadi ditenggorkeun ku manehna. Geus kitu mah. Kakara pasuta ngarayap deui, tacan wadieun lumpat. Paureun keneh bisi kadengeun. Ngan barang musuhna geus rada jauh, kakara manehna ngabalecet. Dalila anjog ka jalan terus we, manehna ngabrig-brig muru ka lembur. Bebeunangan ngecerik mah, dul we dina parahu. Malah geus teu inget-inget acan. Da hatena katungkulkeun hayang geura salamet tina udagan musuh. Tapi kawasna bae teu gampang hayang salamet teh. Lantaran tacan jauh manehna lumpat. Geus kadenge di tukang nu gogorowokan. Sanajan teu diliuk ku pasuta geus kajudi. Moal teu musuhna nu gogorowokan teh. Ngan alusna teh ti hareupeun manehna aya nu leumpang opatan. Marawak kecrik jeung pangwelah parahu. Taksiran bae anu rek ngadon ngalalauk nyore-nyore. Seret oge. Pasuta geus apal kakabehanana pungguh batur salemurna. Dharma, tulungan euy. Pasuta ngagero kanu saurang. Budak ngora nu keur meujeuna buta tulang buta daging, murid manehna. Naon, Pak? Dharma ngabarebet muru, bari pasemon reuwas jeung kaget. Dumeh guruna siga nu keur manggih kasieun. Sarta jeung bari mamanggul budak deui. Tulungan euy. Ieu budak diculik ku jelema itu tuh.
Pasuta bari nuju ka tukang. Napasna ngahegak, capek, urut lumpat ti bebaranting. Selamatkeun Budi, bawanya ka lembur. Awas, Dharma. Pangartina hebat euy ta si Jadol teh. Pasuta ribut paparentah jeung ngawawadian ka muridna bisi nganggap enteng. Dumeh katempona ngan saukur aki-aki nu caludi sarta siga-siga jeung tanpa daksa deui. Tengah dagoan diparentah 2 kali. Wijana ku Udi gancang dirawu belecet weh dibawa lumpat ka lembur. Sedang Pasuta jeung tiluan baturna nyaeta Kosim, Dharma, Kiar Hasim gancang nyebar ka kenca katuhun jalan. Di tengah ngajega Pasuta ngahadang lawan anu geus ngurunyung ngadeuketan. Teu hade nyeun gara-gara baraya. Kadiekeun budak teh. Si Aki rada sareh nyaritana. Yang hareupan lawan saopat-opat teh lain enteng-enteng garapan. Sarajan dimenangna oge ripuh mah kudu. Beki komo tadi geus kanyahoan pangartina. Lawan teh lain hampas-hampaseun. Lain nyeun gara-gara kaula mah. Ngan Dharma rek nyalametkeun budak. Jeung tinimbang dipasrahkeun mah. Anggur Andika ayeuna teh rek ditewak pikeun dipasrahkeun ka dayeut. Lantaran tetela Andika teh tukang nyulikan budak. Pasuta bijil deui sumangetna lantaran ayeuna mah loba batur. Elah. Nya bener bedegong. Incu kaula teh menang haja neang ti Cicapar. Si Aki sanajan carita anak geus mimiti heuras, tapi tah can nemongkeun gerak-gerak picurigaeun. Bohong. Pasuta nempas, moanya. Aya incuna tadi make ceurik sarta teterjelan hayangeun leupas tina parangkod Andika. Geuning waktu dipangku ku kaula mah. Sanajan nya oge kakara panggih. Budak teh cicing we teu sakara-kara. Tong ditanggap batur, gerak tewak we urang pasrahkeun ka desa. Saterusna Pasuta marentah ka babaturanana pikeun ngaraponan si Aki. Gampang we sia. Heulahkeun heula dadaing. Si Aki bade seret we mesat bedogna. Tekana geus buleud seja ancur-ancuran. Tinimbang beunang ditangkep mah leuwih hade ngalawan heula. Pangbelah Kosim. Pasuta ngagorowo ka Kosim menta pangawelahna. Rada saber nyang hareupan bedog bari lemor mah. Kalawang we Kosim ngabalamkeun pangolahna. Nu sakilat geus disamber ku Pasuta, dicakel ku 2 leungeunna, dipalangkeun hareupeun dadana. Nu sejen geus ting lalinjing dina sikep sayaga rek nempur musuh. Dharma teu jauh ti guruna. Lantaran bari ngajaga bisi Pasuta kawalahan. Manehna moal hese mere bantuan. Surti dirina rek direweg teu beda ti bagong nu dianjingan. Si Aki rikat luncat nyamperkeun bedogna ka Pasuta. Kilap. Pasuta ngenca trok. Nah geus bedog ku pangawelahna bari terus we disabetkeun kana sirah lawan. Si Aki sagilak nyumputkeun sirahna luncat ka gigir bari malik lantaran karasa ti tukang aya nu nyamber. Hiu. Bedogna disamarkeun trok diadu jeung pangawelah Kiar Hasim. Rebat deui kabireungeuh pangawelahna Dharma rek ngababuk tak-takna. Si Aki ngajaul kana rolong kerang kosong bari bedogna huak hiuk nyamberan paneunggel musuh. Anu datangna ti unggal jurusan. Rebat. Di hareup belah kenca aya nu ngabelesat rek nyamber kana beheungna. Si oreng kecerik Kosim ngubeng. Teu beda we ti gulungan angin puyuh nu rek nyeusup cai situ. Si Aki ngagilek deui ka beulah katuhu. Tapi ngadarak nyuruntul paneunggel Kiar Hasim rek meulah hulu. Oge ti hareup ngadius pangawelah Pasuta rek notog dada. Kapaksa. Sakilat si Aki ngarobah gerakanana ngajaul ka tukang. Bari nejeh pangawelahna Pasuta. Tapi gerakan Kosim dina ngagunakeun kecerik kacida kesitna.
Miheulan manten ngababuk suku nu tadi ngahalang rek nejeh panenggel Pasuta. Bareng jeung ngejatna deui ke Cirikosim, si Aki ngagibeg rek labuh. Tacan ge aja geus nyuruntul panonjok Pasuta. Si Aki kapaksa we ngabebeutkeun awakna. Tapi cikan cakatuhun pangwolah ki arah Hasim jeung Darma ting turuntul nyampeuk rek ngacak-ngacak dadana. Sedangkan di luhur tetep ngubeng ke Cirikosim ngahadang musuh bisi luncat ka luhur. Lain oge jago kolot, ari kudu gampang nyerah ku sakitu mah. Kunilik umurna oge geus bisa ditaksir. Pangalamanana teh lain sakedeung-sakedeung. Oge munilik gerakanana nu kacida kesitna. Sabrehan oge geus bisa kaukur. Nepi ka mana tingkat pangabisana ieu jalma nu siga aki-aki 7 mulun teh. Buktina kalawan nyata estuning di luar sangkaan. Sanajan manehna bari nangkarak oge geus hasil bisa ngagerakeun bedogna kalawan hebat naker. Bedog hiji teh katempona manis siga nu mangpuluh-puluh jumlahna. Ngubeng hareupeun dadana. Nepi ka kabeh oge racleng malundur lantaran ngarasasieun kalengitan sukuna. Geus kitu mah borengkal si Aki hudang. Teu loba codeka sabrut we manehna ngamuk nguak ngawik teu beda we ti Bagong Bayangan. Bedogna subat sabet ka unggal jurusan mangrupa cahaya nu kokolebatan nu hese ditakisna. Trok bertrok pangolah Pasuta potong dihakan bedogna si Oray. Kolebat simpreng ke Cirikosim pegat jungjunanana. Ngacleng meh ngabentur ki arah Hasim. Kolebat si Oray kokolebatan. Bertrok pangaulah Darma jeung ki arah Hasim parotong jadi 2. Kolebat si Oray teh ayeuna mah rek ngahakan beheungna Pasuta. Mundur. Pasuta ngagero marentah bari ngajaul ka tukang nyalametkeun beheungna. Pamikirna leuwih hade ngejat tinimbang kudu kalingitan hulu mah. Lantaran ieu jelema teh tekadna geus ancur-ancuran. Teu beda we tinu edan. Wani-wani we nagenan pinasti balik ka imah teh moal aya nu boga hulu. Moal tong ngejat sia ha. Yang hareup sia kabeh. Teng-tengkeun salemur sia deuleu. Si Aki bener-bener geus kaasupan setan. Sabot kitu urudul teh ti lemur mani nakleuk sabedogna. Di bejaan ku Udi yen deukeut situ Bagenit aya culik keur dikarepung ku Pasuta jeung tiluan baturna. Atuh teu talangke deui riab pada marawa pakarang. Komo nu baroga budak leutik mah mani teu sirikna paheula-heula. Lain deui ijideunana kaculik teh. Mun teu kaburu ditewak teh ulah-ulah anak-anakna bakal leungit huluna dipotong diparabkeun ka dedemit. Tewak. Padaran woi. Padaran. Cacang. Jalma-jalma teh ting corowok bari ngulang-ulangkeun bedog. Nu tadi nangtang menta diteng-tengkeun salamur teh. Neuleuh jalma nakleuk bari ting arulang bedog mah. Teu burung hatena ngariut. Da sangeuk ari kudu modar dicacag saperti perkedel mah. Teu anta parah deui. Si Aki balik kanan, seak. Wah jelang we. Manehna luncat ka tukang. Anu saterusna ngabareng-beng lumpat. Teu beda we. Tinu ngabecir diudag ku anjing edan. Kadieu sajurig, ulah lumpat deuleu. Ulus sia ku aing rek ditarok sia. Nu saurang ngorowok bari ngulang-ulang bedogna. Geus baelah geus mabur mah. Kade we nya ulah samewara. Wayahna kudu carincing pageuh kancing, saringsat pageuh ikat. Bisi jurujana teh ngabongohan ngaranjah lembur. Mangka budak nu diculik teh kapan geus disalametkeun ku urang. Diteuneun di saha Udi? Pasuta sanggeus mapatahan malik ka Udi nanyakeun budak. Disimpen di rorompok abdi heula Pak. Walon Udi.
Red manehna kana pangwelah anu geus parotong. Malah keceri kosim oge mani sapat jadi 2. Bah jelema teh hanya akal we pangarti nu sakitu luhurna teh bet digunakeun dina jalan teu bener. Cek Pasuta bari terus we manehna ngahuleng. Lain ari lauk masih keneh tinggalin dina parahu. Yo anteur mah urang cokot heula. Pasuta nyarita deui. Beringat tu Pasuta dialanteur ku tiluan muru kapanyangcangan parahu Pasuta. Ugu geus diwadahan dina buleng. Teu hese rigidig we ku Pasuta teh dipanggul. Parahuna mah digusur ka darat disimpen dina parantina nu geus diganjelan ku kai supaya ulah kakeum ku cai. Darma jeung babaturanana nu tadi rek ngarala lauk kapaksa we baralik deui. Teu tulus. Hate pokona mah. Teu merean sieun kumaha onam. Pantesna teh keur jongjon ngecerik. Torojo aja jelema nu tadi teh datang deui. Leuheung mun ukur menta lauk, kumaha mun menta hulu. Tadi oge geuning sakitu dihurup, maranehna ampir-ampiran. Lamun teu kaburu datang bantuan ti lembur mah geus hamo bisa dicegah deui. Kudu saurang atawa 2 urang mah jadi korban. Datang ka lembur jadi haneuteun. Jalma-jalma teh babakuna lalaki taya nu cicing di jero imah. Ceneluk we dariuk digolodog atawa cing jaranteng diburuan. Sarta kabeh oge eueuh nu lemor. Rata-rata pada marawa pakarang. Bener-bener lembur gadog aya dina kaayaan sayaga. Ronghea Pasuta sabaturna, Rob pada maruru. Bakuna mah harayang nyaho dongengna. Kumaha mimitina pangna bisa papangih jeung culik. Teu hese paralak we. Pasuta ngadongengkeun gemet taya nu kaliwat ditetek dibejer beaskeun ti mimitina. Sakur nu ngadarengekeun kabeh oge eueuh nu teu ngarasa kaget. Ebreh dina semu jeung pamuluna curug cerak bari gogodeg. Teu lila torojol udi bari nungtun wijana. Kahayangna Pasuta mah supaya mondok di manehna teu diserenkeun ka desa. Lantaran budak teh ditanya heula di mana asal usulna, saha indung bapana. Geus puguh mah isukan rek ku manehna sorangan dianteurkeun ka lemburna. Anu baris pingantereunana geus ditangtukeun aya 4 urangna nu dianggap rada cukup pangabisana. Di antarana Darma jeung Kosim, 2 murid Pasuta nu kaitung cukup pangartina. Teu mustahil si culik teh lamun terus cicing tangtu bakal ngunek-ngunek hayang ngarebut deui korbana. Boa ayeuna oge geus aya di sisi lembur ngintip-ngintip di arah simpena. Ieu sababna nu matak budak teh cenah mondok di imahna. Lantaran harita teh poe geus nyedek ka magrib, geus bae wijana teh dibawa ka jero. Sabada dimandian sarta ganti papakean, nginjem pakean anakna Pasuta nu kabeneran pas pisan puguh gedena sarua. Hek bohak natarangna diubaran ku apu. Beres eta jana di sinadahar. Memangna geus lapar deui atuh teh hese dekar we manehna dahar. Kituna mah sonagar manehna teh pubuhan budak bangor. Malah teuing bangorna teh. Da eta we indungna oge sakapeung mah sok nepi ka kawalahan. Malah aya hiji adatna nu kacida mata keheul kolot-kolotna teh. Nyaeta lenger pisan, boh kadulur, boh ka babaturanana. Lamun ulin jeung baturna nu pada sarua gedena, kudu we aya saurang mah nu ceurik lantaran diheureuyan atawa digelutan ku manehanana. Geus puguh budak nu sahandapeun mah lapur ngan sakeak-sakeak diheureuyan. Munjeng nu rada gede ised ti manehna, lain sakali 2 kali manehna gelut. Oge miminengna mah tara eleh
taradaikeun eleh sanyana mah. Sanajan upamana bener-bener manehna teh teu kuateun eleh tanaga. Sanajan bari leweh terus we nyerenteng deui ngalawan. Ngan alusna teh upama kakolot sanajan ka ieu oge manehna tarawanieun ngalawan. Ngan mun mantangulna mah tara gancang-gancang nurut. Auzubillah kawasna teh moal we aya bangsana. Tadi nama sanggeus wijana dahar teh rek terus ditanya. Tapi kabuktian manehna kalah ka ngalenggut nunutan. Atuh nya kapaksa we sina sare heula karunya ongkoh. Pamikirna pasuta keun we isukan ditanya mah sakalian rek dianterkeun. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.